kebetulan ya mah loba duit bener ya informasi teh kudu hasil ya mah kudu cair ya mah pokokna mah masya Allah senang pokokna mah. Sebenarnya mah ya teh nyaah mayar kasih paman teh ya. Ngan kumaha tuh mulai geus jiga nu ngamuk gitu. Tapi kan bae lah ayeuna dibayar kayak sugan isuk geto mah uang injem deui wae butuh deui mah. Ya mah supaya ngarah percayaeun we atuh. Ngarah babaring kayak diinjeumana deui. Sok tah. Dari kudu ngajual domba mah nyaah atuh ya mah. Kemana di salonya pilasan di daguan teh. Ya Ahmad orang nyangka saung itu kerja dia. Tungguan teh tadi. Kumaha ya kapi-hapian teh si paman. Oh iya tah. Aing mah. Sabaraha kamu teh? 1000. Buat kang injem heula ti tetangga Oh majikan iya urang tah. Wayahna wae da karek panggih, penting teh panggih. Heeh. Teu ka mana? Henteu lain eta teh duit jeung naon bisi butuh keneh henteu. Nyai duit mah butuh wae. Mari bayar heula ka RT pa tetangga nginjem mamajikan nu sare kondangan. Bejana mah si paman teh ayeuna teh loba duit teh, ting teh tas ngajual naon tah. Tajir. Heeh. Oh, butuh nama butuhnya. Tas ngajual naonnya. Teuing ting tas ngajual kebon, ting tas ngajual Kuning gitu. Teuing mun walungan mah meureun dijual. Bukan di mana euy. Butuh mah butuh. Tapi da kumaha carananya Ya ini tenang we, kain wang teang we. Si paman ada sok dileuweung we cikeun lah. Ayeuna mah wang panggihan wae da geus panggih mah. Ide mah ke nyararampak lah pokona mah. Euy urang da teu bisa ngalo si paman teh butuh pisan ge teh. Keun bae urang atuh lain urang teu bisa kitu. Tapi bener ieu teh keur goji. Heeh. Infona mah kalau begitu mah ayeuna pisan ayeuna. Wah ayeuna. Heeh, tugaskeun lah. Kaburu bea. Ayo lah. Mudah-mudahan we atuh nya. Heeh lah. Mah kayak geus tepi mah. Kela Naon deui atuh? depan orang teh itu motor di jalan. Ieu kumaha duitna geus dibikeun era ka si paman. Tuh, Pan eueuh si paman ah ge. kembali ka imahnakeun we. Oh, Daguana di sawahnya. Heeh. Daguana di ditu. Kade motorna kunci beuheung misi. Heeh. Ya apa? Tela we. Oh, yuk. Era aing teh dibikeun motor ieu geus di ieu. Aman. Wah, kemana sih pamannya? Disaung kayaknya mah udah motornya di kunci beuheung saja. Masih Ahmad tuh. Suruh nungguin di sawah. Oh, itu tuh udah ada kopiahnya tuh. Oh, itu pantesan. Man. Man, aduh. Lilasan. Si pamannya kan nggak ada, takut itu dikunci beuheung dulu. Ada kira-kiranya ya di wangeun teh aya biasana ge jam segini mah tuh si paman mah ka mana deui nggak kelihatan ngebul euy. Beureun keur peureum meureunnan lah. Ayo tuh, jalan mana? Dieu wae. Oh, mah. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan berhasil loh aing teh boga duit pisan euy. Isuk-isuk embun kene heran manuk recok dina dahan. Betul lah nih sirsak mateng kayaknya nih euy. Belah. Ini aja dulu yang mau mantar besok. Aduh. Dangkeun pasawahan. Selamat. Pinter. Mateng. Istirahat semua. Aduh. Hari kalau lagi mujur, duit lagi punya, tanaman pada mateng. Begini, istirahat lah. Taruh dulu ntar bawa pulang. Sekarang
istirahat. Aduh. Aduh. Gak ada duit, puyeng. Ada duit, puyeng juga. Padahal saya lagi punya duit nih. Aduh, ampun. 9 juta. Aduh, ini orang janjinya. Main rega 10 juta jadi baru dibayar 9 juta. Ke si Alo udah dibayarin si Ahmad katanya. Si Ahmad gopel lagi. Bingung-bingung amat. Duit segini mah disimpan juga nggak apa-apa lah. Terus lah. Nama standby aja dulu. Mana, tunggu dulu. Apa, Bang? Saya mah suka grogi aja si paman teh. Grogi kumaha? Udah aja gini lah, kamu ngolosi pamannya gitu. Nyamun cair mah bagi-bagi lah. Bagi-bagi nginjem gitu. Butuhna sabaraha kamu itu? Kurang butuh 2.500 euy eta duh. Aya urusan lah pokoknya. Mun leuwih kita teh. Komo leuwih mah. Kan sabab ayeuna lamun duaan bisa dipercaya. Coba orang teh bisa ngomong, bisa atuh ente ka ditu mah urang rek motor da aing bisi iya di ditu. Ngan kayak bisi di mana pokoknya mun si paman nanyakeun iya benar si Ahmad mau bisnis ini. Ya, pasti atuh. Kitu nya. Urang ngeterna motor bejakeun kasih paman. Motor ngasih parkir gitu. Siap. Kan ku ente 1.000 dibayar. Kade pohon. Kade sing hasil. Siap. Paman. Hei, ini aku paman. Aduh. Wah, paman. Paman gaya gitu tara-tara ya. Paman pakaiannya tuh udah kayak bandar sapi kolong aja. Iya, itulah. Keren. Paman romannya lagi gembira ria ini ada apa nih? Kayaknya lagi banyak duit ini. Biasa wae. Iya, lain. Ngomong-ngomong, naon? Mana duit? Ada paman. Tenang aja tuh dibawa. Kesini juga mau nganterin duit tuh. Oh, syukur atuh. 1, 2, 3, 4, 5. Hargana duit maing hejo. Kasih Alo, udah tuh motor udah diparkirin depan rumah. Panggil-panggil tadi Kasih Alo. Kasih Alo. Berarti si Alo motor saya diatur kan kayak mau orang barunya. Enggak sih diparkirkan di. Saya 2, 3, 4, 5. Oh, ya teh pas. Eta majar arek mere atuh. Oke, tama panjang cerita, panjang lalakon. Penbae lah. Paling penting mah aya mah jenis nawe. Penbae, mah sakit alhamdulillah lamun tesakan aing teu boga rezeki sejen mah. Anjir. Duit teh paman. Loba duit kitu paman lah mun beureum teh mana eta paman. Terus ngajual naon deui buah meureunnya. Paling beja-beja aing. Kebetulan ya mah keur loba duit bener ya informasi teh kudu hasil ya mah kudu cair ya mah pokona mah masya Allah senang pokona mah paman ya tadi nama jeung si Alo ka dieu teh nya jadi si Alo ge cenah aya istilah nama aya keperluan lah ka paman ngan ieu mah nitip carita gitu bari jeung pan ayeuna aku sama si dia teh sama si Alo teh boga bisnis ayeuna teh ngan pedah nya kan kitu dewa pendanaan teh kurang etik sama ujung-ujungna geus rek pinjem di wae geus moal aing mah ya mah moal aing mah aing nepikeun ka kebon nepikeun ka teu jadi dipiara gemuk pare dan bae da sumalo do ayeuna mah macul gen tukang maculnya mau daekeun moal ayeuna mah aing mah janji rek ya Allah aing teh ayeuna teh usum pakel bisnis pakel jual beli pakel modus ini pakel nih jual belikan pokoknya mah hampura paman nama bakeur mah butuh negara gede kene teh biasa baik paman gitu mah kayak lamun misalkan bisnis aku sama si Alo meledak gitu bisnis pakel paman wayahna ulah kabita bersedih gitu mal kabita aduh susah sekarang mah
mungkin dia kapokeun. Ya udahlah paman itu kita percaya mah kan itu ingat pesan aku pokoknya namanya. Jangan kabita nanti kalau udah aku sukses sama si Alo lah aing nggak mau dikasih utangan mah. Oh wayana we pokoknya mah. Udah ya paman ya pamit ya. Gag. Ya, aing kamar juga ketipu ke si Ahmad teh. Wah, aku bakal ketipu lagi dah. Sekarang mau pulang aja lah. Hah? Rusak aing. Wah. Di bawah si Ahmad ini mah pasti. Ayo, ayo kejar lah. Man.